Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun diwaler rampes. Tepang deui sareng ibu. Wasta ibu namina nyaeta Ibu Ika Sri Sukarti di SD 3 Mekar Harja. Dina dinten ayeuna urang bade tebet kana pangajaran 2 nyaeta karesep. Dina dinten ieu ibu bade nguningakeun 2 poin nyaeta anu kahiji ngaregepkeun carita sareng anu kadua ngajawab pananya. Mangga hideuk buka buku midadamina nu ieu halaman 15 sareng 16. Mangga dibuka. Tarantos dibuka halaman 15. Di dinya aya carita. Carita Japati. Ngaregepkeun carita. Mangga regepkeun heula ku ibu bade diaoskeun caritana. Hideuk regepkeun sadayana. Hideuk ayeuna bagian ngaregepkeun carita. Ibu bade ngaoskeun caritana. Di dieu aya gambar Japati. Ku ibu bade diaoskeun ya, hideuk regepkeun. Mida boga Japati. Japatina loba kacida. Aya kana 20na. Rame di sadana. Kur wok wok, kur wok wok. Eta Japati kabeukina pare. Mida geten pisan miarana. Saban isuk tara poho. Kumida dibere pare. Dibere cai. Japati tambah betaheun. Sakali deui ku ibu diaoskeun deui regepkeun. Mida boga Japati. Japatina loba kacida. Aya kana 20na. Rame di sadana. Kur wok wok, kur wok wok. Eta Japati kabeukina pare. Mida geten pisan miarana. Saban isuk tara poho. Kumida dibere pare. Dibere cai deui. Japati tambah betaheun. Eta carita sederhanana nu ku hideuk kedah diregepkeun. Pancena mangga hideuk ngajawab pananya anu aya dina buku paket midadami halaman 16. Midadami teh anu ieu. Mangga ku hideuk engke dibuka buku midadamina halaman 16. Di dinya aya pananya nu kedah dijawab. Mangga engke diserat dina buku tulis basa Sunda. Teras dikintunkeun fotona ka Bapak Ibu guru masing-masing. Cekap sakieu pangajaran ti ibu dinten ayeuna. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapuntenna samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.